siang, hampunten. Abdi laki ti kunaon ieu. Hayu urang unggal tinggali warta lengkap. Kejadian panutup rumah Tungarago 17 September 2025 di Kabupaten Bekasi, Wisma Asri, Jawa Barat. Pelaku anu diidentifikasi minang sangka B melaksanakan nyiksa babaturan sampah kang pen. Kejadian eta disangka dipicu ku amalah pelaku diberi ngabudi ka korban. Korban ngalaman tuparna dina betang belah katuhu sarta dibawa ke rumah sakit. Palukana parantos ditahan di kantor polisi setempat, sareng kasusna masih disalurkan. Nah, sareng abdi Almira ayeuna nuju di TKP sareng saksi. Abdi sareng saha ayeuna? Cahil, Kunaon palaku Yusuf Muhammad? kusabab korban sering ngabuli palaku. Kunaon anu dilakukan si palaku saat tersiksa korban? Palaku meninggalkan korban Di mana kejadianna? di SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Kunaon saja? Nah gitu wae, si abdi Almira di lokasi. Klausul dulu. Eta sakabeh warta diwali.